Sidqi wa akhrijni mukhraja sidqa waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi fi lailatin mubarakah minal masjidil haram alladzi akramahullahu ta'ala bil ka'batil mukarramah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah dawin nubuwati war risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah sahibil mu'jizatil bakhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Bismillahirrahmanirrahim wa qawlu ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha ada. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Bismillahirrahmanirrahim wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Al-ayah. Fal makna Allahu wa rasuluhu a'lamu bi haqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta yatiya amrullah wa hum kadzalik. Al-hadis. Wa qala aidan fi hadisin akhar khamsun minal imani man lam takun fihi syai'un minhunna fala takunahum. Al-hadis. Wa qala aidan fi hadisin akhar al-Isra'u wal Mi'raju ta'limun li ummati faradallahu alayya wa ala ummati lailatal Isra'i khamsina salatan falam ajal burajihu wa as'aluhu an tahbiba hatta jana khamsan fi kulli yawmin wa laylah. Wa qala ba'dul usul wal amu yuwariduhu ala sababin khasin mu'tabarun umumuhu indal hasan. Wa qala Syekh Muhammad Ja'far bin Husain al-Barjanji walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarah Abu Abdullah wa kana qad jataza bi akhwalihi bani adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah. Wa qala Syekh al-Imam al-Husairi fi kitab ar-Risalah al-Husairiyah al-insanu masturun bil khalqi mashrudun bil khuluqi wa kullu harbin mustahiqun lil bina wal aslu bil mabni ayyusakana. Aku bi qauli Tuhan amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qariba wa anisyarri ba'ida. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah langkung dipayun ngahaturkeun prebun undak saketika binahan bilusus kebersamaan kirom berbagi waktu penata acara. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah sababi wasilah anjenana hakikat Allah subhanahu wa ta'ala masih waktos dina ieu waktos. Ia singajanten dan al-wasilu hadullah bi ardihi paman ta'alaqa bihi wa sholat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ieu waktos sindanten waktos anu pinuh ku barokah Allah. Amin. Mudah-mudahan ieu waktos sindanten saksi jaga di poe kiamat kantos diame talab ilmu sinarang silaturahmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ninggal kana gumelarna hadis junjunan anu mulia sapaligna muningakeun dina hadis sahih aya dua perkawis anu mulia di alam dunia teh. Anu kahiji tempat tu dimuliakeun ku Allah teh tempat tu diangge talab ilmu oge tempat tu diangge silaturahmi sekaligus waktos eta ge sami. Tah mudah-mudahan di waktu sinjan trisaksi jaga di poe kiamat nalika alam dunia ku Allah digonjangkeun. Sabab dina sapari katerangan faidatul ijma sukutul basi wa hurmatuhu ma'adamil ilmi kajamul kasratil ma'lum ila dunya wal akhirat jamul kasratil lamanya. Dina sapalina katerangan alam dunia teh ku Allah bakal disaatkeun sadana lautan. Ditamprokeun ke alam dunia gunung-gunung diratakeun ku Allah di masjid dugi ka magrib diteplak dina perak sedana paranpoe janten 7 undangan satu sadayana makhluk terutami jalmi bakal aya dina eta tempat paranpoe janten 7 undangan satu tiasa kabayangkeun banyak panasna. Tah mudah-mudahan ieu tempat sekaligus waktos kantos janten saksi diangge talab ilmu sinareng silaturahmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngahaturkeun rebun undak saketika bingahan bilusus kakersanapun guru Syekhuna al-Mukarram al-Alim al-Alam al-Alama al-Fadil al-Fahamah. Amin. Syekhuna al-Mukarram pun guru hapunten beribadah wantun nyebat namina. Oke para ajengan, para kiai, para mu'alim, bilusus pangdasapun guru beserta seluruh santri, oke alumni, duriah keluarga anjenana. Mudah-mudahan ya Allah anjenana dibarokahkeun usahana ku Allah, dibarokahkeun ilmuna ku Allah, dibarokahkeun keluargana ku Allah. Margi gumlarna alam dunya lian tika jabi Allah meningakeun wa liya'lamal ladina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Allah diantawisna nyalira menyebatkan bahwa ulama lah diantawisna para nabi dan para rasul untuk memperjuangkan agama dan menentukan hak dan kebatilan. Tapi apabila ulama atau bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Indonesia, orang bahasa Sunda, dari orang mana-mana orang Sunda deh.
Tapi lamun tema para ulama geus hujat, para ulama geus debat, al batilu binidom mayatibul haqqo bibrinidom. Asbabu nujul katangtosan aya dua ulama nu terkenal di hiji nagarana di antawisna Cordoba atanapi Spanyol. Keun urang kadinya we heula. Santri ge bisa ngalamun ka Spanyol nya teh eleh kudu kuliah. Hidup santri. Hidup. Di negara Spanyol lahir ulama besar dua, hiji Abu Mansur Al-Maturidi, anu kadua Imam Ibn Rusdi. Nerangkeun ka fatwa katangtosan nu janten Madahibul Arba'ah, fatwa sebagai sarjana S1 di Pelala Madhab menjadi gelar S1 apabila mengkaji Pelala Madhab kamakola di antawis eta dua ulama. Sehingga lungsur katangtosan waya bitaklidu paling arba'ah fi goritain babi hadasiyah Pamalikun ala tariqati Umar wa Syafi'i ala Abi Bakrin Abar Sumalau sumani najrun hambali suma Abu Hanifah ta'alali wa yajin takin midabin ila madabina warsawon kana beliau badihi. Aduh mana naon dibaca gitu nya karena isina ge hitung-hitung diwasitannya Husnul Mukarram. Lamun tema beribadah lepat wajar jeung beribadah bangga margi Husnul Mukarram pun guru. Sabab guru nu adil mah insyaallah bakal ngalaraskeun santrina anu lepat termasuk peribados. Amin. Aya dua ulama besar di negara Cordoba nyatana Spanyol, tapi di kala itu al-batilu binidom mayatibul haqqo biranidom, saling debat mendebat, saling menjegal, akhirnya orang-orang bodoh yang jaya di permukaan bumi negara Spanyol. Tingali kacamata dunia pun memperlihatkan Spanyol Islamna kagum 1,3%, 8,7% adalah orang-orang Nasrani. Kunaon Spanyol nepi ka pindah agama lain karena Islam gara-gara orang yang berilmu saling sikut jeung teu lalaku. Lamun ningali kana iskal sareng iskal ulama pokoha. Tikawi sapina tunaja dugikeun ka dina ruhul ma'ani, dugikeun ka ruhul bayan, dugikeun ka majmu sareng muadab sareng iskal perbedaan paham dan aya. Tapi jangan dijadikan perbedaan paham jadi permusuhan, tapi perbedaan paham adalah menjadi nikmat dan kemuliaan. Wajar lamun kiai siri peneleng, wajar, hebat berarti kiai. Daripada siri peneleng itu tukang tumbal. Moal bisa ngabenerkeun, satuju. Akhirnya alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, mudah-mudahan para ajengan, para kiai, para mu'alim ya Allah diparanjakeun dosana ku Allah bari barokah. Amin. Bilusus kata sana al-habib anu tiasa hadir, alhamdulillah tiasa rawuh, tiasa hadiran karena ia acara mudah-mudahan orang singkat barokah. Amin ya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bilusus peribados langsung cumarios tanpa ada kabar terlebih dahulu. Hapunten ieu teh aya disaksenan kupun guru dia mengadeg-deg gitu. Ngadeg-deg sama-sama, aduh keur Garut mah gitu. Jangan karesan kita sami-sami Garut. Pangarsa saeuna Al-Mukarram kasepuhan teh asal muasal ti Garut rama mapun biang di dieu. Jadi sarua Garut kieu teh. Ari Garut teh apa loba oleh-oleh nakannya darek ngaji sorok era sok sieun salah nabina jeung asalkeunana. Rek ngaji bahas jurumnya sok sieun salah nerangkeun irobna. Dek nerangkeun alfiah sok sieun salah na itibar maknana. Dek nerangkeun balaghah sok sieun ngakas muhalitan jika majmu ada yang juga badena. Mata priwara moal ngaji urang ngawangkong we ngawangkong satuju teh ngawangkong. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sababiyah wasilah perantaraan Sayyidina Al-Mukarram murid anjeunana. Kersana Kang Ujang, oge kersana Kang Mualim Samsu. Kersan alumni ti dieu. Sareng Kang Ujang eta misa desa punten. Sareng Kang Samsu misa desa mungsa kecamatan. Alhamdulillah anjeunna kaange di budak. Santrina seueur alhamdulillah. Karungan pribados teu gaduh santri hiji jajan. Yang meureun aya we hiji dua meureun. Wasilah sababiah anjeunna pribados tiasa sumping, tiasa ngaladosan kana sakumaha panggulung nasional Mukarram guru di dieu. Mudah-mudahan ya Allah mudah-mudahan. Sumpingna pribados ka tempat ieu, mudah-mudahan sing angkeun diangkeun janten murid anjeunna. Sing kabarokahan ilmu ku anjeunna amin. Naon margina
lamun teh marek kitu masalah Garutnya peribados di Suradarta tahun 87 akan punten. Nami asal muasal dinamian Kurama asli peribados di desa Limbangan Barat, kecamatan Limbangan, pondok pesantren Riyadul Usudiah. Pun bapak almarhum Allahyarham almarhumah Kyai Haji Ja'far Shiddiq. Ibu peribados Nyi Hajah Siti Raden Masitoh bin Kyai Haji Romli. Asli peribados di Garut di Limangan. Ari ti Garut teh seur oleh-oleh na teruskeun ka akang anak mah jarang ka Garut saudara. Usibuk santri. Urang Garut teh beda jeung urang Jampang, beda jeung urang Sakaranten, benten sareng urang Cidadap. Benten urang Gantut mah tampil benten. Maka peribados bade ka dieu aya nu ngaharewos tadi Sakaranten. Kang kajeng hadisna luar leuteut. Bukan nu kumaha eta hadis leuteut. Kajeng kang ngajina kudu luar biasa, sabab lu biasa mah ngabadeg. Setuju. Orang Garut mah aneh, berbagai keanehan di mana-mana. Orang Jampang tidak kalah anehna. Kerjaman di Ciberem sanes naos tapi peribados silaturahmi sangsana mukarom. Kerjaman di Ciberem lamun aya santri Garut balik ka lemurna loba nu didagwarana ku santri Ciberem. Anu kahiji ngantosan jeruk, sugan mawa jeruk. Anu kadua ngantosan sugan mawa dodol. Anu katilu ngantosan sugan mawa bako. Anu kaopat ngantosan sugane mawa daging domba. Domba Garut. Obatanana tenar sadayana. Ku ulama pokok jam lekaskeun boka pidin diterangkeun dina jumurah ulah pokok saramu hadap. Sadayana katuangan nu aya di Garut mudah-mudahan keur tingkatan santri, mudah-mudahan keur tingkatan jalmi alim. Ulah nawarkeun rasa umat ulah. Setuju? Ulah nawarkeun rasa, tapi nawarkeun marupa dengaran. Lamun teh aya di terminal Bandung Cicaheum sareng sajabina nawarkeun jeruk misalkan jeruk. Sebat jeruk. Lamun aya nu rasul bade meser mang jeruk amis, teu ngaical amis. Ngical jeruk aya teh jarang. Diruksak jeung bakal kaudah ulama fuqaha ternyata dibuka dina masalah bab fikih duwi ka jumhur ulama fuqaha dina sakina kunajah unggul. Rajana fikih. Bilih teu terang gitu, rajana fikih. Naon sababna sadayana dina kitab maraga ngutil atana pinuti tina kitab eta. Ternyata beunang ku urang rawayan aslina urang-urang fikih. Urang rawayana lamun nawarkeun nangka jarang nyebatkeun amis jarang. Tapi urang rawayan mah ulah rek ngajual nangka